Amin hatur nuhun. Ditampi kalayan kabingahan kadeureuh ti pupuhu eyang mudah-mudahan dina sajeroning abdi ayeuna ngalakonan dina khususna pami salah sawios anu diemban ku abdi aya manfaatna. Amin. Sareng sor eyang teh teu ngamuberatan tapi janten ngaringankeun sareng seueur nu ngabararan teh saeta nu ngarankeun teh seueur anu mikanyaah jeung nu kaos asih seueur anu ngadukung wargi-wargi sadayana hatur nuhun pisan. Upami saos sepuh mah cenah cukang pelantaran teh eyang ayeuna berbentuk pusaka mugi aya aning Allah. Amin. Anu ayeuna didoakeun eyang kambu mudah-mudahan dikabul ku Allah. Amin. Lulus Bang Lus